Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Papendak deui sareng Bapa Yanuar Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 7 SMP Pude Al-Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna Bapa masih ngabahasnya ngeunaan materi dongeng anu mana kamari urang atos ngabahasnya definisi dongeng, terus unsur-unsur dongeng. Nah dina pertemuan ayeuna urang ngalajengkeun deui ngeunaan ciri-ciri punten sanes ciri-ciri tapi jenis-jenis dongeng. Oke, satea can kawitan sapertos biasa Bapak ngemutan deui kanggo hidup sadayana. Mangga kanggo pengabsenan biasa langsung ditulis di kolom komentar ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Oke, urang kawitan wae pelajaranana. Mangga disiapkan buku paket sarang buku catatanna. Oke, minggu kamari ya Bapak ngemutan deui urang ngabahas ngeunaan unsur-unsur dongeng ya. Anu mana unsur-unsur dongeng teh diantarana kahiji aya disebut tema, anu kadua aya anu disebut palaku, anu katilu aya anu disebut naon sebenarnya alur nya atawa galur. Terus aya disebut amanat sareng tambahan deui anu teu aya nyaeta pamohalan. Nah eta teh mangrupakeun unsur-unsur intrinsik dina dongeng. Nah, dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapak bakal ngabahas ngeunaan jenis-jenis dongeng. Nah, dina judul buku paket di dieu teh judulna teh nyaeta dongeng sasakala. Nah, dongeng sasakala ieu teh mangrupakeun salah sahiji jenis-jenis dongeng. Nah, nya naon wae sih jenis-jenis dongeng teh? Nah, ya dina jenis-jenis dongeng sadayana teh aya 5 jenis. Nah, ya jadi sekali deui jenis-jenis dongeng teh nyaeta sadayana aya 5. Naon wae nu 5 teh? Kahiji aya anu disebut dongeng sasatoan atawa fabel. Anu kadua aya anu disebut dongeng babad atawa sage. Anu katilu dongeng jalma biasa atawa farabel. Aya deui dongeng mite. Sareng anu katerakhir anu kalima nyaeta dongeng pamuk. Nah, sekali deui jenis dongeng sadayana aya 5. Kahiji dongeng sasatoan atawa fabel, kadua dongeng babad atawa sage, anu katilu dongeng jalma biasa atawa parabel, anu kaopat dongeng mite, anu kalima dongeng pamuk. Nah, Bapak bakal dijelaskeun hiji-hiji nya pengertian atau definisi dina unggal jenis. Nah, oke. Anu kahiji nyaeta dongeng sasatoan atawa fabel. Nyaeta dongeng anu palakuna sasatoan anu bisa ngomong atawa paripolahna dicaritakeun kawas manusia. Nah, contohna naon? Contohnya nyaeta dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Atawa anu urang pasti apal nyaeta sakadang kelinci jeung sakadang kuya. Eta mangrupakeun dongeng sasatoan. Pakumaha lamun misalina eta dongeng teh aya jelmaan, biasa teu lebetna kana fabel. Nah, upami misalna dina dongeng eta teh aya naon selain sasatoan misalnya aya jelema gitu nya pelakuna, berarti lebetna teh henteu kana fabel. Margi naon? Lamun fabel mah pure sadayana tokoh-tokohna teh nyaeta sasatoan. Nah, di dieu dicaritakeun dongeng anu palakuna sasatoan jeung bisa ngomong nya. Maksudna bisa ngomong teh tadi nya si sasatoan eta teh diibaratkeun nya jiga jelema atawa paripolah. Nah, dia paripolahnya, paripolah teh maksudna teh sifatna teh jiga jelema. Nah, eta dongeng fabel. Anu kadua nyaeta dongeng babad atawa sage. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah. Nyaeta dongeng babad. Contohna naon? Nah, di dieu aya babad Cikundul, aya dongeng Kian Santang, aya dongeng Prabu Siliwangi. Eta dongeng babad atawa sage. Terus aya deui dongeng jalma biasa. Nah, di dieu parabel. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma biasa. Contohna nyaeta naon? Contohna dongeng si Kabayan atawa dongeng si Cepot kamu misalnya aya pernah ngadangu nya. Nah, jadi dongeng parabel mah di dieu teh ngajelaskeun dongeng jelema biasa.
Tapi kunaon bisa asup kana dongeng? Kadang dina dongeng teh si jelema eta teh ngalakukeun hal nya anu teu mungkin dilakukeun. Makana lebet teh kana dongeng nya. Terus anu kaopat aya dongeng miteuk. Nah, dongeng miteuk ieu mah nyaeta dongeng anu eusina patali jeung kapercayaan masyarakat kana bangsa lelembut atawa hal-hal anu goib. Nah, maksudna lelembut di ditu nyaeta naon? Ririwa atawa bahasa Indonesia mah hantu. Nah, nya contohna naon? Nah, contohna misalnya teh naon ngeunaan siluman nya atawa Nyi Roro Kidul atau misalnya teh naon deui nya kuntilanak, pocong. Nah, eta dongeng-dongeng kalebetna kana mite nya. Anu terakhir nyaeta dongeng pamuk. Nyaeta dongeng anu nyaritakeun kagagahan atawa kasakten hiji jalma. Nah, nya kasakten teh kasaktian nya, kasaktian hiji jalma tur biasana aya patalina jeung tokoh atawa kejadian sejarah. Contohna nyaeta di dieu dongeng Aki Sayang Hau, aya dongeng Bagus Rangin, aya dongeng Prabu Siliwangi. Nah, terus ari dongeng sasakala naon Pak pengertianana? Nah, dongeng sasakala teh nyaeta dongeng legenda. Dongeng anu nyaritakeun asal usul tempat, tutuwuhan nya, benda naon wae pokona namanya eta lebetna teh kana sasakala. Nya contohna naon? Contohna teh nyaeta Tangkuban Parahu nya itu dongeng legenda. Atau misalnya teh carita Situ Buleud nya, nah eta teh lebet kana legenda atawa dongeng sasakala. Nah, sakali deui jenis dongeng aya 5 sadayana. Kahiji nyaeta dongeng sasatoan, kadua dongeng babad, katilu aya dongeng jalma biasa, kaopat aya dongeng mite, terus nu terakhir aya dongeng pamuk. Nah, tadi pengertian dongeng sasakala naon? Dongeng sasakala teh sami jeung dongeng legenda. Dongeng anu nyaritakeun asal muasalna hiji tempat, tutuwuhan, barang jeung sajabana. Contohna naon? Contohna tadi nyaeta dongeng Tangkuban Parahu. Nah, eta teh jenis-jenis dongeng. Oke, salajengna masih di halaman 55 ya. Tadi jenis-jenis dongeng aya di halaman 54. Ayeuna aya di halaman 55 ngeunaan ciri-ciri dongeng. Nah, ieu mah tos ku Bapak tos dibahas nya di awal pertemuan ngeunaan ciri-ciri dongeng. Nah, lamun anu ku Bapak ditulis mah kamari teh aya 4 nya. Ciri-ciri dongeng teh kahiji sumebarna secara lisan, kadua teu kanyahoan saha nu ngarangna, katilu caritana pondok, kaopat ngandung unsur pamohalan. Nah, dina halaman 55 di dieu dijelaskeun deui nya di naon diperelekeun deui ngeunaan ciri-ciri dongeng. Nah, naon we cenah ciri-ciri dongeng teh? Nah, di dieu aya sabaraha teh ya? Aya 4, 5, genep aya 7. Nah, ya aya 7. Naon we nu 7 teh? Kahiji nya dongeng mangrupakeun carita anu parondok. Nah, caritana pondok dongeng teh nya. Anu kadua dongeng mah tara kapanggih saha nu ngarangna. Nah, atawa anonim ya. Terus nu katilu ngandung unsur pamohalan ya atawa teu kaharti ku akal. Nah, pamohalan teh kan sesuatu nu teu mungkin terjadi di dunia nyata. Terus aya deui ngandung ajen atikan ya papatah. Terus bahasa anu dipakena basa jan, maksudna basa jan teh nyata bahasa loma ya, bahasa sehari-hari. Sumebarna secara lisan, terus kaasup karya sampakan atawa buhun. Maksudna teh nyata lebet kana karya sastra klasik atawa heubeul dongeng teh. Nah, eta ngeunaan ciri-ciri dongeng. Mangga tiasa ditandaan na buku paketnya. Oke. Nah, itu panginten kanggo pembahasan dina dinten ayeuna nya. Hatur nuhun kana paratosanana, hapunten bilih kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.